beneran teboga duit bisa yang tipe-tipean mah ya. Kawan iya si Joy mah. Joy, nyem duit lah. Ayo merenan ini nyem 100 lah jeung ngitan bensin itu mah rakeun bensin urang tuh mogok tuh. Iya, duh. Tuh, ada 20.000 kan baik. Tapi balikin ulah lila isuk jangan beli udut ya. Baiklah 20 ge. Jeung tong jeung meuli udut. Jeung meuli bensin ketang. Tuh motor mogok paes euy karunya lah ka urang mah euy. Tah, sia mah jangan beli udut kan. Bener ieu. Jangan beli bensin. Sia mah nipu aing kita lah. Duit itu dibayar kalau pakai meuli udut. Aing mah niat nulungan. Karunya motor parem euy, 20.000 bae lah. Kayak digantian deui. Anjir keceplosan untungnya percayaan rada boloho si Joyna tah ya tuh nunya kayak digantian deui kurang nya 20.000 nya siap nya. Awas ulah lila moal kayak asa teu geunah teh teh gua ditipu deui lagi nun Joy nya ya nun oh cek aing ge anjing motorna purung si goblok. Nah, ya cek aing ge goblok. LOL